Aduh, suk ngopi ya. Kok doang eueuhnya. Aduh, jauh saker liar deh ah. Kemari ngabian man surpai ah. Rokok kita buka-buka aja. Panelpon si yang cep apanya. Halo, assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Di mana Jeng Cep? Kebiasa di imah, di mana deui atuh? Kadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Mbah? Bade minta ka dieu teh. Kalau kan aya naon kaluarkeun ge rokok heula. Aduh, boro-boro rokok, Mbah. Penya urang tinggal nganggur wae. Tukang di imah. Kitu mah balangsakna teh meureun. Mendingan urang nelpon si Congkok we. Sok telepon. Aduh, aing. Yang perlu mana? Rese deh ah. Halo. Di mana sih Congkok? Biasa di imah. Enak tumben saya nelpon. Kadi heula keun Mbah Wis. Aya piduiteun. Apa mau rokok? Siap. Ieu sugan rezeki anu ti Tajong teh. Sugan milik. Kumaha Jeng Cep? Reka dieu mah Congkok teh. Nang keudang deui ari ka dieu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Si Congkok datang. Kadi. Lain tadi Jang Cep ngomong aya duiteuan emang bener, Bah? Kok aya piduiteun mah rokok heula kaluarkeun. Rokok teh. Aya sih tadi. Malu sudah rokok dulu. Assalamualaikum. Tah, Bah? Bisa bang tilu-tilu nanya. Sesa eta ge. Kumaha geus kieu barudak rokok beak, kopi geus beak. Usaha rarese aya geus kieu. Coba. Iya si Abah cocok ya lamun jadi dukun. Cenah banget nage. Ujebuk nage bodas. Wah, cocok ya jigana. Nah, nama kieu, Bah. Urang solusi ya. Malah menambah jadi dukun. Bener, Bah. Ngaranna Bah Wis. Sugan urung aing kudu jadi dukun. Tapi asa bener oke. Ya barudaknya. Usaha kelir kieu mah. Nah, yang geus aya nama kieu. Main nareangan konsumen, abah ngadaguan di dia sila. Ayo Cep, orang konsumen gaskeun. Ayo gas.